Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para asatid, para kasepuhan, para bini sepuh, para tokoh masyarakat sadayana nu teu tiasa disebatkeun ngaranna satu persatuna. Wabil khusus kakak kesupuhan urang al mukarram akhina fillah, guru urang al ustad Anwar beserta keluarga, mudah-mudahan diparengan sehat ku Allah subhanahu wa ta'ala, sareng dipaoskeun yuswana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Guru urang sadaya al mukarram Kang Ustad Asep, Al-Mukarram Akang Ustad Cece, oge kasepuhan urang Abah Jai ya, kasepuhan Jampang Kang Mamak, kasepuhan Jampang Bapak Jaro Arif, Bapak Jaro Cimeng, aya Bapak Jaro Juli, aya Bapak RT Pajar, aya Bapak Omet, Bapak Aris selaku ketua pemudana, aya para ketua RT sekampung Jampang, para kesepuhan kampung Jampang, oke aya Bapak Arbawi, Bapak Seho selaku MC tadi merenya, oke aya Abah Haji Jaed. Sadayana anu ku kaula dihormati sareng dimuliakan, mudah-mudahan aya dina rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sadayana dipasihan awakna sararehat sareng panjang umurna. Amin. Bari terutama masing laloba duitna. Amin. Para bapak oge para ibu sadayana secara umumna nu nguping kana suara abdi, nu teu nguping sadayana oge anu sami-sami ku kaula dihormati, mudah-mudahan nu hadir dina peuting ayeuna wabil khusus nu ku kaula dimulyakeun ya mah nu sararuci keneh murang kalih urang sadayana, mudah-mudahan urang kabehan dina peuting ieu diturunan rahmat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Balik di dieu dosa-dosa urang dihampurakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hajat-hajat urang kabehan, pamaksudan urang, cita-cita urang dikabulkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Anu geus rumah tangga atuh mudah-mudahan ditambah-tambah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anu can bararoga pasangan hidup mudah-mudahan sing geura kapendak jeung jodohna. Amin. Lantaran ieu musim hujan karunya. Terutama oge kamurang kalih urang, mudah-mudahan sadayana sing dijadikeun anak putra putri anu saroleh jeung sarolehah. Amin. Jeung kahareupna mudah-mudahan ketika urang mulih ka jati pulang ka asal balik ka Allah ngaranna, mudah-mudahan urang maotna maot husnul khatimah. Amin. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Langkung tipayun hayu sama-sama urang manjatkeun puji sinareng syukur urang sadayana ka zat Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos maparinan ka urang kana mangpirang-pirang nikmat, terutama urang sadaya saat ieu dibere keneh awak sararehat bari jeung panjang umurna. Walaupun barangkali di sekeliling urang, entah itu keluarga urang, dulur urang, tatangga urang, baraya urang, khususna kaum muslimin muslimat
nu aya di kampung Jampang khususna barangkali aya anu tos niheulaan balik ka Allahna urang daroakeun dina saat ieu mudah-mudahan dulur urang keluarga urang nu tos almarhum almarhumah dina saat ieu sing dikucuran rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge anu salajengna sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ku Gusti Allah ka paduka urang sadayana anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu khilaf kanggo para keluargina, para zurriyahna anu saat ieu keur loba diobok-obok, para sahabat-sahabatna, para tabiin atba tabiin sadayana, rauh ka sakabeh umatna. Mudah-mudahan khususon urang nu kumpul dina saat ieu dina ngarayakeun acara peringatan Isra wal Mi'raj sakalian meureun bari sedekah rohnya. Mudah-mudahan urang engke nalika kumpul di poe kiamat sadayana disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para jamaah anu sami-sami ku pribados dihormati sareng dimulyakeun ku Gusti Allah. Lah sabenerna mah orang Jampang mah di dieu Jampang Tonggoh Jampang Lebak ngaji mah geus bararisa. Jadi ulama datang ka dieu ge lain neuk magahan ngojay kameri. Ulama sekedar neuk ulin silaturahmi ka orang Jampang. Jeung neuk ilu ngobrol be di dieu. Mudah-mudahan niat kula silaturahmi ka lembur Jampang yeun nu katilu kalina kula meureun calik di ieu tempat. Mudah-mudahan saeutik seueurna nu diobrolkeun nu hadena sing mawa manfaat pikeun urang kabehan. Anu goreng nama teh eta mah kabodohan ti kula pribados ulah kudu jadi masalah ka hareupna. Mudah-mudahan ja urang kabeh ge nu warnana koneng hejo beureum coklat biru kabeh ge urang baheula nama sarua eueuh perbedaan. Betul? Betul. Ketika urang di alam lahut nya baheula urang teh roh urang meureun baheula ieu geus pernah kumpul sehingga urang jol kiwari di alam nasut alam dunia ngaranna urang kiwari dipendatkeun jasad urang ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti anu peuting ayeuna teu pendak jeung kula barangkali baheulana ge di alam ruhna teu dipendakkeun ku Allah ku kumpulan jeung kula. Tak ku ayana kitu mudah-mudahan di alam arwah baheula urang pernah kapanggi, di alam dunia kiwari urang kapanggi. Mudah-mudahan engke dikumpulkeun deui urang babarengan dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hayang ka surga Bapak? Hayang. Syaratna kudu paeheulan. Daek. Hayang ka surga. Ngacung. Allah. Nah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di cenah kudu rada bedas di kula ngomong nanya. Jadi sakali deui acara penting ieu urang ngagungkeun memperingati kana waktu di Isra jeung di Mi'raj keunana Kangjeng Rasul urang anu mulya. Mudah-mudahan ja hikmahna mah kabeh geus nyararaho intina mah dititah salat. Ngan terkadang eta salat ai kos urang mah yeuh terutama kos kula meureun. Ai keur boga duit sok rada daekan eta salat. Ai keur teu boga duit mah lalu saya bener tah? Padahal kan urang ai ngaran ibadah mah keur boga duit kudu salat, keur teu boga duit ge kudu salat. Keur boga keneh pamajikan kudu salat, keur geus jadi budak ge kudu daek salat. Nu bujangan kudu salat, nu parawan kudu salat. Termasuk anak-anak urang sanajan can akil baleg kawajiban kolot mah ka anak tetep hukumna wajib marentahkeun walaupun anak urang mah can akil baleg can kawajiban salat. Tingali dina kitab Fathul Muin dijelaskeun bahwa kewajiban urang teh nu jadi kolot nya lain ditahan sakola bae tapi dititah ngajarkeun ilmu agama. Nomor kahiji kenalkeun heula jeung Kangjeng junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah dikenalkeun kana hal-hal anu teu paraluguh zaman kiwarinya.
Dukitu ge urang bapak-bapak aya usaha keur maju dagang keur rada lancar aya tipe jelema anu keur boga sok tambah rajin salatna aya nu keur teu boga eta malah nu rajin salatna aya deui keur boga ngedul salatna aya nu keur teu boga deui sok tambah rajin salatna aya jelema deui nu keur maju teu maju tetep teu daek aya nu kitu di dieu mana jelmana da urang kudu namanya dalam segala situasi dalam segala kondisi terpenting jabatan kedudukan orang sebagai naon nya lantaran urang mapa sagagah-gagahna urang hirup di alam dunia neuk sakumaha pinterna urang dina ilmu agama terutama ilmu umumna neuk jabatan urang saluhur kumaha bae ge manusia mah pada akhirna bakal eleh kudu ngaranna waktu kiwari gagah ge urang kiwari ngarasa hebat ge boga jabatan kiwari ngarasa pangjagoan ge pangsepuhna urang di lembur urang isuk ning pageto urang bakal eleh ku ajal ngaranna anu dimimitian ku umur makin kolot betul awak makin teu pararuguh geus kolot mah dedengean ge kubus guludug patasan cenah sia madak meuleman petasan bae can Ramadan ge horeng torek geus kolot mah bahkan kan ai urang geus kolot mah loba keluhan ke kadituna urang kolot menua loba keluhan panyakitan pada akhirnya menyerah awak urang kana ajal jadi neuk naon anu dibanggakeun ku urang hirup di alam dunia kakayaan jabatan kapintaran bullshit cek budak kiwari mah lamun teu didasaran ku keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala penting zaman kiwari teh urang mondasian keluarga urang selain dina nu ngaran ibadah salat lain sekedar cangkang eta salat teh isianeun ieu mah aya salat rajin hayang nyandung bener teu sia rajin amat salat duhana heuh geura loba rezeki aing hayang nyandung aya nu kitu ge ayalah di Jampang mah aya meureun katepaan di ditu kilmur kula ka dieu meureun pindahna ya besi hayang nyaho bapak-bapak ieu mah naon disebut manfaat bae mangga henteu ge kajeun babanyolan cek paribasa nu layak nu parigel nyandung teh ngeun opat jelema bejakeun ulah kantongannya hasil di dieu nya jeung bawaeun balik tulis di lamari tempelkeun nu parigel nu layak nu pantes mun nyandung teh aya opatan jelemana kahiji jelema anu loba dunyana garis miring beungar coba kiwari lamun urang ulin beh ke belah Cicangkal saeutik jelema loba duitna mobilna bagus bari jeung loba imahna mewah usahana aya bener teu duitna loba terus urang nanya Pak aya teh sa pamajikan kula nu ngora dedengean urang nganggapna pantes tah henteu pantes bae lah lantaran jelema beunghar nomor kahiji nu pantes nyandung teh jelema beunghar jadi mun ditanya dalilna babari teu kudu ngaran dina Al-Qur'an loba duit aing mah kumaha aing beh kitu kan jelema beunghar mah atuh urang kiwari urusan nyalon naon bae kitu buka ditu moal menang bener nyalon pamajikan bae hang menang pamajikan urang teu boga duit mah hese nyaran pamajikan betul ditanyakeun gawe di mana jang kitu pan ku calon metohanya terus umum tama zaman kiwari nomor kadua anu pantes nyandung eta adalah pejabat saya cenah pejabat pejabat teh saya coba sebutkeun kula bere contona ete meureunnya jaro lurah meureun terus kaditu namanya bupati gubernur presiden meureun layak pantes bae mun maranehna nyandung lantaran dalilna atuh pejabat parigel bae boga pamajikan leuwih ti ayo ieu mah urang memeh saeutik-saeutik behelanan urang ngobrol nomor katilu
anu pantes jeung nu layak nyandung teh adalah saha para kiai, para ustad. Wih, cenah. Mantep ya, ceng Ustad Cece, ceng Ustad Asep, kemudian Ustad Anwar mah. Bener tak? Kok pantes sih kiai jeung ustad nyararanung? Ya iyalah, masa ya iya dong. Yang penting mah well be pokona mah. Lantaran ai ustad mah kiai tanpa make duit ge ngarukunkeun 2 istri, 3 istri, 4 istri. Lah, kecil. Betul. Kabeh geus aya elmuna nyahoon. Naon elmuna ngabohong. Loh, jadi kiai mah, ustad mah barangkali pantes bae cenah nyararanung ge. Bener kan? Mantap urang sok aya kiai guru-guru urang di mana bae istrina masyaallah. Saimah meuni aya 2. Aya nu kitu nya. Nomor kaopat, jelema nu pantes nyandung teh jelema edan. Oh jelema edan harta teu boga, jabatan teu boga, kiai lain, ustad lain, nyandung saha ngaranna. Jelema edan jan kitu mah. Maraban nu aya ge haliwu, hese nyandung. Pasti nu kitu ngaranna jelema edan. Jelema edan. Aya nu kitu di dieu eueuh. Eueuh lah nu kitu mah meureun. Di dieu mah di luar mah. Aduh, ya Allah ya Rabb. Tak gitu. Mantap orang para dulur, para jamaah rahimakumullah. Salat bukan sekedar salat. Tapi aya hal-hal anu bangsa ruhani anu urang diterapkeun dina kahirupan urang sadaya hikmah tina salat eta. 1. Kepatuhan hati urang tunduk patuh kana parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti urang teh hirup ulah kagoda ku nafsu. Lantaran baheulana urang keur zaman urang can boga kahayang jeung eueuh kahayang di alam arwah teh. Kemudian urang diwujudkeun ka alam dunia sejatina mah hiji dititah ibadah ngabdi ngaula ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa setelah kita diwujudkan fisik kita ke alam dunia urang teh kiwari cenderung baik karena urusan dunia. Padahal tos dijelaskan dunia mah cek Imam Ghazali panggung sandiwara. Ari ngaranna panggung sandiwara punten-punten ibarat cenah cek ibu-ibu mah nusok nyeleuan sinetron. Dunia ieu persis pos sinetron. Dalam artian naon? Sinetron mah lamun urang nyeuleup peran keur cerita kesedihan eta nu nyonton ge sok kabawa sedih. Berarti ruhaniahna kasedot katarik ku eta peran nu aya di dinya. Jadi ceurik teh gara-gara terbawa arus ku tontonan. Di dunia pun demikian kiwari. Ketika urang hirup terpengaruh ku dunia, berang penting ti suk-suk ti dungdung nyaran dunia baik. Ketika teberhasilna nu aya tinggal lelahna, nu aya tinggal capekna ka diri urang. Mantap Allah Subhanahu wa ta'ala baheula ketika dunia diciptakeun Allah ngomong ka dunia. Cek Gusti Allah, wahai dunia, muhun Gusti. Ka dieu maneh, muhun Gusti. Ku kaula rek disampaikeun 2 perkara ka anjeun, mangga Gusti. Nomor kahiji cak Gusti Allah, wahai dunia, capekeun jelema anu ngudag-ngudag ka anjeun, capekeun jelema anu hayang nyieun tunduk ka anjeun. Oh kitu Gusti, mohon siapapun engke nu hayang nundukkeun anjeun, jadikeun jelema eta lupa daratan, jadikeun jelema eta lelah dengan sendirina. Mun sia dikepung ku jelema teh sia ngabur cek Allah. Oh kitu Gusti. Oke, lamun kitu mah Gusti, siap. Nomor kedua wahai dunia, tunduklah anjeun ka hamba-hamba aing cek Allah. Anu tunduk hamba aing tersebut ka aing. Jadi di mana aya hamba aing nu tunduk ka aing, maka sia berkewajiban wahai dunia tunduk terhadap orang tersebut. Gusti, kumaha maksudna? Ulah dibere capek jelema eta. Asal daek takwa ka aing, sia tuturkeun jelema eta ka mana bage ngalengkahna. Karak ge urang naik motor mun jadi jelema nu takwa mah, karak meunang meureun 10 meter mah. Assalamualaikum, ka mana Kang? Bade ka anu
aya rezeki saeutik di mese rokok. Tuh ku urang bisa katempo jalma-jalma nu saroleh di zaman baheula datang ka kiwari. Jelma nu takwa nu saroleh mah guru-guru urang nu di mana bae eta milik rezekina ku babarieun hees bae ge dunyana loba. Beda meureun jeung urang mah khususna kos kula kieu teu kajampang mah atuh teu boga jeung jajan anak. Betul? Betul. Karena hate kulana can bisa takwa, lain ku teu berusaha can bisa. Naon si takwa bahasa urang na bae nu geura kaharti ulah kudu nyeleudina kitab jeung Quran hadis, beusi teu kaharti langsung bae ku bahasa urang. Takwa eta disiplin. Bisa ngaimbangkeun antara ka Allah jeung ka papada. Mana kewajiban ka Allah, mana kewajiban keur hirupna di dunia. Kaharti eta ngaranna disiplin. Pantes para kiai, para ulama salafus soleh begitu nikmatna kahirupanana karena geus bisa disiplin ka Allahna. Lebahna waktu salat sanajan keur aya semah, sanajan keur boga dagangan, dur waktu salat ditinggalkeun. Urang lamun hayang nyaho gambaranana walaupun barangkali can soleh gambaranana mun urang berangkat ka tanah suci eta di Masjidil Haram jeung di Masjid Nabawi satanggana teh loba toko-toko asal kadenge nu azan we sanajan urang keur meser korma ditinggalkeun Pak lantaran nyana ngejar hayang ilu berjamaah baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Persis kos orang Jampang gitulah. Mun keur dagang gitu, aya nu balanja. Terus dur waktu salat. Kira-kirana urang ngejar berjamaah ka mushola ka masjid apa mending ngalayanan nu dagang bae? Nu belanja bae. Asana urang mah iraha deui cek nya aing tareh puasa Ramadan kieu nyaran duit keur hese. Kajen lah salat mah panerikeun bae. Betul urang kitu. Urang mah itu urang mah. Keur ngojek di pangkalan. Padahal mah henteu keur meunang tarikan kadenge azan zuhur, kadenge azan asar. Punten, apakah urang langsung ngate urang terpanggil? Asar ye, zuhur ye. Balik sholat telan aya nu kitu langka keur aya nage kiwari mah bener teh aya ge bedug zuhur bedug asar balik lain rek sholat dahar ngawadang beres pedahar balik deui ka pangkalan sia teh sholat mah aing lapar jasa cenah pan kitu lin tah jadi urang mah can takwa ngaranna can disiplin. Coba urang lamun urang jadi pegawai di satu perusahaan, di satu instansi kepemerintahan, urang disiplin waktu urang. Tah asup jam 7 pagi asup, tah keluar jam 5 sore keluar. Disiplin digawe urang. Insya Allah majikan urang ge memperhatikan minimal dina daftar absen urang dina kehadiranana ditilai ku perusahaan. Tiap tahun urang bakal nilai lagi A. Beda karyawan anu sok maling-maling waktu. Barangkali di akhir tahun nilai lagi bisa B, bisa C, bahkan kena SP, surat peringatan. Itu atuh apalagi ka Gusti Allah. Cuman terkadang urang mah leuwih sieun ka majikan urang, leuwih sieun ka harta urang, tibatan ka Allah Subhanahu wa taala. Mantak jauh keneh urang mah lamun hayang ngalalakon ka dinya mah. Lantaran di diri urangna pinuh muatan-muatan unsur duniawi sehingga ngoser urang mah hayang boga jeung jajan anak, ngoser urang mah hayang meulikeun pajero pamajikan ge, ngoser urang mah hayang nyeun imah 2 lantai ge lantaran urangna hirupna tacan bisa disiplin. Atuh boga anak urang ye pantar kieu ku urang lain diajarkeun ngaji kan kiwari mah ku urang hayo sia sakola sing pinter sing luhur sakolana keng geus luhur mun rada grada karasa cek bapana eueuh nu kos kolot baheula sia ulah ulin bae ai magrib hayo ngaji jeung aing kan kuduna mah kitu lantaran urang lamun ngingetkeun kana riwayat hadis Kangjeng Rasul bapak dulur sadayana jamaah eta urang lamun boga anak urang teu magahan maca Quran ka anak urang durakana gede jasa. Bahkan engke di poe kiamat andai kata anak urang datang ke akil balik teu diwauhkeun eta sahuruf Al-Qur'an ti urang nu jadi bapana urang bakal dipinta pertanggungjawaban ku anak urang sorangan dihisab ku anak urang sorangan
digugat ku anak urang sorangan. Nauzubillahi min dzalik. Lantaran eta anak urang teu ridon ku kemah. Kiwari makan ku urang disabodokeun bae. Engke mah jadi balukar pikeun urang di alam akhiratna. Mantap ku ayeuna kitu. Salat tidak sekedar ngadegna wungkul ning hareup ka kiblat ka Ka'bah, tapi kudu nyaho kana syarat jeung rukun-rukunna. Wabil khusus kudu paseh dina maca Al-Qur'ana. Bila perlu kenalkeun jeung nu ngaran qiraat asyarah, qiraat sapah. Dimulai Qalun, Waros, Bazi, Kumbul, Duri, Susi, Ibnu Amir, Abu Umar, Duri, Susi, Halab, Kholad, Al-Kisai, Bazi, Hisham. Kenalkeun 14 qiraat ku urang ka anak-anak urang. Gasan naon? Gasan di yaumil kiamah anak urang teu berani ngahujah di payunan Allah Subhanahu wa taala, malah mendorong pikeun urang salametna asup kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Urang mah kan kitu marentah ka anak ka pamajikan ge teu wani. Mantap hirup urang mah loba teuing ka sieun. Sieun teu boga duit, sieun teu kabeuli beas, sieun ka pamajikan. Bener teu? Aya nu sieun ka pamajikan aya. Amalaya. Teu waranian ya ibu-ibu bapak-bapak nyarita na dieu mah. Isin meureun aya ibu-ibu na di ditu. Ieu cek bahasa urang mah berangan ka pamajikan. Borangan ta berangan di dieu nyebutna? Borangan. Berangannya. Nah. Lolobana kan kitu. Hirup mah urang. Loba kasieun bagus gen ulah loba kasieun anu patali jeung duniawi. Kudu nama loba kasieun anu patali jeung urusan ukhrawi. Aing masieun besi maot suul khotimah. Aing masieun besi nalika aing maot nu ngiriman Fatihah acan ti anak pamajikan aing. Aing masieun besi aing kadituna engke kumpul di alam mahsyar nyukang siratal mustaqim besi teu salamet. Aing masieun besi timbangan aing berat ka sebelah kiri. Aing masieun besi angelna asup ka surgana loba dihisabna. Tak kudu nama pikirkeun eta ku urang ti kiwari. Dina hasil salat teh mikirkeun eta urang saatosna. Jadi urang ibadah muraqabah kadituna. Ibadah saatosna ibadah urang muraqabah. Walaupun muraqabah ge ibadah, ngan ibadah nu ieu mah maksudna syariatna kadituna muraqabah perenungan diri urang saatosna di dunia urang rek balik ka saha jeung ka mana tempat asal urang nu baheula. Kitu maksudna. Ya. Jadi ku ayeuna kitu para dulur, para jamaah, urang kudu waspada kana 4 hal nu bakal terjadi di diri urang. 4 perkara nu bakal dicopot ku Allah secara paksa di diri urang. Ketika parantos datang tiba waktuna. Nomor kahiji, roh bakal dicopot dalam kondisi apapun, entah keur ayeuna kumpul di dieu, entah kedeung, entah isuk. Apabila idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika tos datang ajalna makhluk Allah, moal aya nu bisa mundur majukeun barang sesaat. Hartina rek keur ngising los, rek keur dibeteung pamajikan los, waktuna maot mah dicabut roh maot bae. Loba kacarita lalaki nu boga pamajikan 2 teu bebeja kanu kolot maot di luhur bujal nu ngora. Bener. Bahkan di kampung kula mah eta geus 40 tahun nyandung karena kanyahoan. Eta ge kanyahoanana gara-gara maot di imah anu ngora. Minta nganteran cenah tas pamajikan nu kolotna pangbungkuskeun dodol cenah ka imah guru cenah kitu. Unggal tahun kitu jeung kitu bae. Koreng ojegna selama 40 tahun ge tatanggana eta-eta bae teu ganti-ganti. Kanyahoan maot eta pas keur di imah nu ngora maot. Tah akhirna kabongkar. Tah jadi urang kudu sadar diri, teu kolot, teu budak, teu lalaki, teu awewe, tak pandang bulu ajal mah. Ya, tak pandang bulu. Jeung teu kudu make syarat maot mah kudu geus beungar heulan, henteu. Maot mah cenah kudu geus jadi kiai, jadi ustad heulan, henteu. Maot mah cenah kudu syaratna kudu geus munggah haji heulan minimal umroh, henteu. Maot mah cenah kudu geus boga jabatan heulan jadi RT minimal, henteu. Pokona mah teh neuk RT, neuk jaro, neuk lurah, neuk urang masyarakatna. Di mana tos datang ajal mah urang teu bisa nolak. Betul? Betul. Itu bahkan barangkali ketika ditanya kebalikanana, aya teu jamaah
anu berani menjamin karena dirina bakal panjang umur datang kaisukan. Aya nu berani ngajamin awakna. Moal aya bobo ketika orang berani bobo kedeung. Nah kan gitu. Geus urang mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus pasrah, nu penting mah urang mah panjang umur, pondok umur, nu penting maot dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nomor kahiji nu bakal dipaksa teh di awak urang diambil ku Allah, suka atau tidak suka, keur kaya atau keur miskin, bahkan karak rek berintis nek jadi jelema kaya adalah ruh nu moal bisa ditahanan ku diri urang. Tinggal tergantung urang. Tos ayakah urang tikiwari pikeun menyambut kedatangan tamu yang agung adalah malaikat Israil alaihis salam. Persiapkeun tikiwari. Persiapkeun. Ibarat imah mah tereh lebaran, geura bersihan imah, geura sapuan eta imah. Lalangitan imah geura keprikan, tembokna geura cet. Pakaian-pakaian, piring-piring, parabotan nunggus teu manfaat mah piceunan jual ka tukang rongsok supaya imah urang tertata rapi. Di mana datang semah tinggal mempersilahkan rek di mana hayang calikna. Begitupun dengan diri urang, ulah molesan banget beta awewe melian kosmetik mararahal jasa. Ulah mikiran banget awak beta bapak-bapak jeung para pemuda tanpa mikiran perbekalan kesiapan ruhaniah urang. Di mana tos datang malaikat Israil siap tak encan. Tinggal kitu bae nang urang. Asal keur ngopi ngarokok sorangan di imah, yaing mun keur kieu malaikat Israil datang siap tah henteu nya. Coba renungkan ku urang dirinya. Asana ngarokokeun pareuman. Waduh, geus teu ngeunah ngarokok ieu. Bobo Israil datang cenah ieu. Nah, persiapkeun kitu. Kumaha carana? Lobakeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Lobakeun tobat baik ku urang. Ngeun tobat teh ulah sekedar tobat cek sorangan jauh urang mah rumasa hirupna bermasyarakatnya. Makhluk sosial urang mah besi aya gantar kakaitan jeung papada atuh aya tobat mah kudu datang ka imah nu dimaksud nu pernah urang dizalimna, menta hampurana, menta ridona, mun pernah maling sendal jepitna mah atuh bebeja. Kan kitu meureun kuduna mah eta ngaranna tobat. Ya mah aing geus moal ngalakukeun kosidura atuh moal ge can menta hampura ka jelema ge. Can tobat tah ngaranna, karak setengah doang. Oh kawani tobat saenyana mah. Jadi balik deui, nomor kahiji nu bakal dipaksa teh roh urang nu bakal keluar engke dipaksa. Nomor kedua warisan. Warisan suka teu suka, komo nu beunghar mah sanajan kiwari boga mobil mewah, boga imah mewah, boga surat tanah hektaran tanuhna ge. Ketika urang maot mah keur di dunia kene mah urang hirup cek anak urang, bah, pak, ayah, abi lain boga tanah di ditu sekian hektar, jual bi cenah hayang meuli motor ninja, jual bi hayang meuli mobil nu bagus. Naon jawaban urang? Sia aing hirup kene geus tah ngajualan tanah. Bener tak? Ulah hayang dunia mah sia usaha sorangan. Oh betapa pelitna eta urang menjadi kolot. Padahal ketika urang maot mah kira-kira eta warisan urang langsung turun moal ka anak urang. Langsung turun. Saat roh keluar hos atuh warisan mah harita keneh geus jatuh ka ahli waris. Nuku urang eta motor dihook-hook, mobil khusus paranti urang ka kantor ditaekan ku salaki nu ngora ti pamajikan urang teh. Naudzubillahi min dzalik. Urang mah keur digebugan di alam kubur, pamajikan urang mah keur seserengidan jeung salaki nu anyar. Pan sakit hati eta urang. Mantak besi kaburu teu kahakan teu kabawa ku urang, nu boga taneuh kiwari geura bikeunan ka jalan Allah. Nu boga harta kiwari geura sisihkeun di jalan-jalanna Allah supaya eta harta urang teh reurejeungan datang ka urang balik deui ka akhiratna ngadampingan urang salila-lilana di alam akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Pak, loba carita, bener loba carita jelema kaya nya mujuna seger buger pamajikan age geulis maot. Salakina ya di alam kubur ya sabulan 2 bulan beak be masa idah atuh pamajikan geus boga deui. Itu
Ju anak kurang baheula memang ti baheula ge handeuh nyeuleum bapana paeh sakali. Kumaha hantem kadek ngajualan tanah, adina mah geus teu dibere, ja aing anak pangkolotan kumaha ceuk aing bae. Gitu. Ieu punten bae ja urang keur ngaji ieu nya. Keur ngelingkeun ka urang kabehan, lain kula nu bener lain ieu mah keur curhat, keur carita kahirupan urang zaman kieu loba jasa. Bahkan eta harta kolot teh ketika geus ngawaris ka anak sok dikuasai ku salah satu anak teh. Pernah nu datang ka kula ge haji eta cenah kami boga keluarga sekian orang. Eta taneuh peninggalan kolot kami cenah kuduna sering sekian. Ieu dulur kami si anu embung ngabagi. Kumaha hukumna? Teu kumaha cek ulah teh tinggal dibagi bae. Justru ulaheun ielah tugas pemerintah diayakeunana. Daulah teh kos kieu maksudna. Saanu kudu mutus Pak Lurah. Panggil Lurah. Pak Lurah, kula boga kolot maot terus hartana ngawaris ke kami. Ya terus hartana dikuasai ku salah seorang dulur kami. Oke cek Lurah, urusan aing. Maka Lurah berhak ngarampas ti anak nusa urang teh supaya dibagi rata sesuai hukum paroidna keahlina. Kitu maksudna. Jadi urang boga Lurah teh tajem keperluan kitu-kitu para dulur aman ka urangna ngeunaheun. Andai kata cek dulur urang moal dibere we cek Lurah siang ke mun teu dibere dulur sia daus siang ngajual we surat tanah ieu we dibejakeun ka pembelina ieu teh tanah tersebut sengketa. Nu kumaha sia coba hayo cek Lurah moal wanieun dulur urang ge lamun dikitukeun kan karena ari Lurah mah boga kakawasaan teu kudu urang pasea jeung dulur naudzubillahi min gara-gara harta tanah pakaya tak kitu eta keur nyaritakeun nomor kadua harta warisan teh bakal ngawaris pada harita suka teu suka urang maot mah sanajan samping butut ge geus jadi hak waris ahli urang nu ditinggalkeun ku urang. Betul? Nomor katilu nu bakal dipaksa ku Allah dirampas di awak urang ketika urang goloyor malam pertama diasupkeun poe pertama diasupkeun ka liang kubur sapoe dua poe di alam kubur mulai buruk awak urang suka teu suka nu baheulana mandi nageh make air hangat make sabun anu mewah make pewangi disemprot awak geus asupna ka liang kubur suka teu suka dipaksa ku cacing taneuh dipaksa ku bilatung taneuh dipaksa ku makhluk-makhluk na di jero taneuh digorogotan kulit urang kabehan. Itu sesuatu yang akan terjadi pada diri urang masing-masing supaya ieu teh jadi bahan renungan ka urang kabehan. Tak perlu ayana diri urang teh bergagah-gagahan berbangga-banggaan lantaran geus maot mah bukan fisik yang dibutuhkan tapi sejauh mana kedekatan urang, ketaatan urang, ketakwaan urang, kacumantelan kalbu urang ka Gusti Allah selama hidup dalam dunia etalah nu bakal bisa nyalametkeun urang engke di alam kuburna. Kira-kira urang kiwari lamun awak urang digurumutan tawon ridho henteu? Henteu. Atuh engke mah geus maot mah ridho teh dieu ge ku bilatung teh kudu sehingga dina hukum fikih mah lah cenah aing geus lewat cenah 100 poe mah ketika taneuh wakafna geus teu muat mah nu eta bae bongkar deui ganti ku mayat nu anyar. Begitu hinana kan awak urang sehingga aya hukum kitu kan. Itu maksudna berarti jasad mah geus teu kaurus lah lebah eta mah. Hanya amal perbuatan orang kiwari nu aya di alam dunia. Sekecil apapun yuk urang lobakeun ti kiwari tinu leutik ku kumpulan kieu teh ku kumpulan rahmat Allah ngaranna. Mantap, mudah-mudahan perkumpulan ieu dijadikan perkumpulan anu dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bubaranana di dieu bubaran dina tempat ieu urang jadi hamba-hamba Allah umat Rasulullah anu menang maksum menang pangraksa ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nomor terakhir anu bakal dipaksa dicokot di awak urang adalah amal kahadean urang semasa hirup di alam dunia bakal dicokot dirampas di awak urang dikamanakeun dibikeun ka jelema anu semasa hidupna ku urang pernah dizolim. Apalagi urang anu maot ninggalkeun hut can dibayar datang ka kiwari maot non janazah nama atau mayit nama di alam kubur geus tahunan hutangna can dibayar-bayar maka kasihan sekali
dulur urang mun aya nu model kitu. Terutama anu dizolim ku urang, disakiti hatina, dinyeri hatina, maka engke jaga urang di hari kiamat. Ieu mah keur gambaran doang. Gitu nya, analogina, gambaranana ketika urang mun teh mah ya boga amal kahadean aya meureun sawadah cangkir mah kitu lobana misal ieu mah. Kari-kari urang boga dosa kasipulan maka eta kahadean urang beak dicokotan dibikeunan ka jelema anu baheula pernah dizolim ku urang lantaran keur masa hirup di dunyana urang tacan saling hampura. Mantap urang ulah sosohoran kiwari nu Ramadan bangga-banggaan he jeung kolot geus menta hampura encan Ramadan jeung tatangga urang geus rukun encan Ramadan. Percuma urang ngalakukeun ibadah puasa ai jeung kolot geus teu ngomong 3 tahun. Ai jeung tatangga gigireun imah pahewa-hewa. Eta puasa urang teh jeung naon? Itu maksudna mah. Oh, berarti urang sekedar ngagugurkeun kawajiban doang mun kitu. Beutian mun cara beutian mah. Mantakan cek Sayyidina Ali karramallahu wajah 4 perkara anu paling sulit ku urang dilakukan. Nomor kahiji nya ngamaafkeun jelema indal ghadab ketika urangna keur jengkel ka eta jelema. Jelema tersebut mere salah ka urang. Terus ku urang dicarekanan, bari ngaheab dea urang, ngacaprak ka eta jelema. Cikna, "Pak, ulah hampura bener." Ah, sia. Pasti urang lainna ngahampura malah tambah marah. Tah, paling sulit teh ngahampura seseorang nu boga salah ka urang di saat urangna keur marah. Lamun bisa gagah ka jelema cek Sayyidina Ali. Urang boga duit dina kantong meureun dicokot ku pamajikan nu babari we lah ka harti. Tadina mah jeung meuli rokok penting. Dicokot ku pamajikan. Ka mana ieu mak duit di dieu? Cenah tadi ku kami cenah pake ondangan cenah. Urang marah ka pamajikan. Kunaon dicokot jeung bapak meuli rokok? Hampura Pak. Kira-kira urang nembalan heuh dihampurakeun. Apa kieu? Ulah dedeyeun takos kitu. Nu mana kira-kira parigelna eta mun zaman kiwari? Ulah dedeyeun, bener tah? Jadi eta urang ngahampurakeun teh hese. Lamun urang mah keur hate hese eta urang ngahampurakeun jelema teh. Ya Allah, para dulur sadayana, eta urang hayang bisa jadi jelema pemaaf teh hese jasa hirup di alam dunia ieu. Tah, intina tina pertemuan urang penting ieu salat tentuna merupakan kewajiban urang. Menurut madhab Syafi'i anu ku urang barangkali mayoritas di Indonesia dianut nu wajib nu fardu teh sehari semalam mah ngeun aya 5 waktu. Tapi menurut satu keterangan mah cek madhab nu sejen di antarana Maliki nu pernah kapanggih diceritakeun nya mah ditambah hiji deui jeung salat witir. Nah, urang ge mun madhab Maliki berarti berkewajiban kudu ngalakukeun salat witir. Urang mah aya witirna lebah Ramadan doang lain. Eta ge kadang-kadang mah henteu urang mah nya. Lah cenah aing menak salat Ramadan tarawehna blok ieu mah nu 11 bae abeh tereh cenah ho kolek deui mah. Aya bae nu bari 11 aya nu bari 13 aya bae kiwari mah. Aya nu 23 plus witir maksudna. Aya nu kitu sigala. Jadi nu mana tuh? Lah kula mau nyaritakeun nu kitu mah di dieu loba kiai loba guru ahli-ahlina. Ieu mah sekedar naon ngaranna ngelingkeun bae. Romantika Ramadan teh kos kitu bakalna. Mantap Ramadan teh sok disebut bulan penuh naon berkah. Bulan penuh rahmah, bulan penuh ampunan. Lantaran disebut bulan penuh berkah, coba be tanggal hiji datang ka tanggal 7 Ramadan mah. Masalah kadaharan di imah wis teu kadahar. Kapiceun isuk-isukna dibikeun ka tatangga hook. Di dahar mah ku keluarga henteu. Saking ku berkah-berkahna ngeun salah nempatkeun keberkahan eta lolobana kitu. Jam 2 keneh geus meuli kolek. Atuh hasem. Kan gitu kan. Juk karek ngadenge azan Allah eta
cai es samuk nubar ge can angges geus eueuh. Masya Allah. Pan urang mah eta puasa nu kitu puasa nurutkeun hawa nafsu. Cenah barokah cenah ieu puasa. Atuh lain barokah sia gembul. Kitu mah. Jadi urang kudu bisa nerapkeunana henteu sakabehna jadi barokah. Ya. Jadi ulahlah sampai seperti itu. Nu wajar-wajar baik justru ayana puasa eta ngalatih urang supaya belajar hirup qona. Nah, cukup kudu saeutik. Lantaran sanajan loba harta belum tentu cukup. Sanajan saeutik harta belum tentu eta teh teu cukup. Gitu. Kunci nama hiji ayana dina rasa syukur, dua boga sifat qanaah. Syukuran bae oh, alhamdulillah poe ieu mah kapanggih jeung ieu buka. Alhamdulillah ulah kudu nyaran eueuh pan urang mah keur saur keneh geus mikiran isuk jeung pambukaan nyiar naonnya. Keur saur geus mikiran jeung pambukaan. Ya Allah, isuknya tukang hayam keliling sok ayam moal nya cenah. Tukang tahu segala tukang naon sing ngaranna teh cangkaleng. Geus mikiran nu kitu tarawih ge henteu tadi. Gitu. Laju eta geus mesen COD-an teh kieu bade mah COD teh ngaranna. Online. Ya Allah. Para santri mesen online meureun. Jelema balik nu mayarkeun kiaina. Kiai mayarkeun online nu santri. Eta. Nya jadi eta sing hade urang kiwari. Mentang-mentang barokah sagalana ku urang diayayakeun. Cukuplah. Jabeuteung urang pejit urang teh nya henteu sabaraha lobana nu didahar. Seperti lu jeung sangu, seperti lu jeung cai atau seperti lu jeung udara. Ulah kabeh be aku sangu di jero beuteung. Moal bisa napas. Atau kabeh dieu sian ku cai atuh mana jeung hitut. Aya jeung kieu jeung hitut. Atawa teu dieu sian lapar bae sama sekali di jero beuteung cai eueuhan, sangu eueuhan hitut doang. Atuh angin doang. Cocok nama jadi tukang tambal ban. Gitu maksudnya mah. Nah jadi gitu para dulur. Kaduana Ramadan sok disebut bulan penuh rahmah, penuh kasih sayang. Nu kumaha teu penuh kasih sayang lah asa geus datang bae poe ka-15 geus loba nu zakat fitrah. Mulai bertebaran beas nu ti dieu ka ditu. Bener tah? Karena boga rasa karunya aing meunep mikeun zakat kasih itu bae dulur aing baraya aing tatangga aing. Gitu tah urang teh. Mulai kasih sayang, geus dipikirankeun, oh si anu geus kabelian baju can nya, anakna jeung lebaran si yatim. Mulai tadinya rahmah kasih sayang Allah. Didinya geus mulai urang aya peningkatan kualitas dina ibadah urang ge dina ganjaranana. Kenu terakhir Ramadan ditutup ku bulan penuh ampunan. Hartina ketika urang bisa salamet ngajaga lahir batin urang selama bulan suci Ramadan, maka di akhir Ramadan ditutup ku dihampurana mang pirang-pirang dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan ti kiwari dibere awak sararehat, dibere yang panjang umurna, amin. Sehingga urang bisa ngalakonan kaparduan kewajiban urang puasa Ramadan, amin. Bisa ngalampahan pasunahan-pasunana di antarana salat tarawih jeung sajabina, amin. Mudah-mudahan kelak urang di poe kiamat diajak ku Ramadan dibawa kana surga firdausna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para dulur, para jamaah cekap sakieu pangaosanana ieu mun kesang marah payan. Jadi ieu mah kurang leuwihna kula menta dihampura. Intina hikmah pertemuan dina peuting ieu yuk ulah aya bahasa teu kaur, ulah aya bahasa keur teu boga duit, ulah aya bahasa keur awak laluse, ulah aya peribahasa pamajikan keur manyun bae, ulah aya peribahasa loba jajaneun anak nu can boga duitna. Intina lebah waktu sholat mah bersegeralah urang ngalaksanakeun sholat. Ulah dilalaurakeun, ulah kedeung jeung kedeung bae. Nya penting sholat eta lantaran sholat eta geus kamaklum ku urang, sholat mah tihangna tina agama. Jadi terus pada paham teh mah di guru-guru urang nya nu aya di Kampung Jampang
geus pada ngarti nu kitu mah teu kudu dijabarkeun deui ku kula. Kula mah hanya sekedar turut ngadoakeun ka orang Jampang khususna atuh umumna khususna di ka awak kula pribadi umumna ka sadayana mudah-mudahan urang sing bisa istiqomah salat berjamaah di awal